Kumaha di jalan. Asuk beuting. Si Jamal itu merema mereka nyaris jam. Lumayan. Jamal, oi, on, ela kagok. Mana yang selila dulang layangan? Wes ieu kagok tinggal ieu. Oh, atuh adukeun aya ka aduk. Oh, tadi teh diaduk. Ngeunaan mah euy. Naon atuh tinggal ieu. Wah, bebet. Aduh. Cing, ada awas. Kenyang. Kenyang kita. Nyet. Kita nyet. Oh, bur. Ah, ini ngasan euy udud teh euy. Udut. Heeh. Ngasan tuh lah. Bisa nyeunetna. Bisa. Anjir sampur tampil euy. Oh, atuh. Ah, ini ngasan euy udud teh euy. Udut. Heeh. Ngasan tuh lah. Bisa nyeunetna. Bisa. Anjir sampur tampil euy. Oh, atuh. Wah, sampurna mi mama ceket ka dieu na ge euy. Moal atuh. Sana. Anjing jar cowok goblok. Jika orang tonggoh wae ari cangkang sampurna, ari yu jar cowok liu. Bayalah, itu penting mengebul we lah heula. Baik balik terus golongan cak. Ayo. Dah kebon teh asa bara laki itu. Nah, di dieu mah bener. Kamari oge babaturan urang menang nomor teh di dieu. Aya paribasa ieu teh lain saawi-awina. Malahan mah awi teh merang cenah. Ojek anu apal mah urang nyobaan urang di dieu sugan menang nomor hari. Nomor. Dah pemandangan asa ngeunaheun kieu. Ang ningalina dulu ah. Gan ngeunaheun. Masang eleh wae teh sugan we dia tangkal meunang lah nomor nu halus. Si meunang lah nomorna nu halus. Tangkal ada kieu euy. Sugan nomor nu halus dia jaga wae semua poe masang 10.000 eleh euy. Sugan jina keluar lah hasil mah ya. Bah, abi yang nomor saya bah, oleh wae bah pasang teh bah. Bah,
Aya naon? Bah ngajawab, euy. Bah, minta nomor nu alus, bah. Nomor sabaraha, bah? Asal minta rokok. Rokok naon? Rokok naon, bah? Ese. Teras naon deui, bah? Soda. Ada unggul. Pahit soda unggul mah. Make naon, bah? Me amis tuh, bah. Susu. Geus, bah. Can. Tapi nomor yang nu alus, bah, yeuh. Sok. Terus naon tuh, bah? Itu deui, bah. Kota. Ke Bandung. Lain. Naon atuh? Kota paket. 10.000. Lain. Tapi nomor yang nu alus ya, bah. Oh. 55. Siapa lah? Oh. Ayo tanggap. Si gerak enggak aing asup. Nuhun, bah. Oh, di domba, bah. Nuhun, bah, domba na. Ugelo. Minta nomor ke tangkal. Minta nomor mah ke konter. Nomor naon nomor awewe. Dasar udung. Tukang ojek jelema oon. Hakan sia tipu ku aing. Dasar jelema gelo percayakan ki patut. Aing tidak bisa. Geol gutak gitek kual, geol gutak gitek. Ah. Bah. Kalanya bah. Bah. Kalanya bahnya. Bin ujung ngantosan heula soda. Rokok. Sareng kota. Sabar we nya bahnya. Nah, ieu. Kalau ayeuna mah lumayan wae nolong eueuhan. Kalau di wae nya bapak urang ayeuna mah tarang ngasol. Biar bapak urang ka mana euy? Saduit keun meuli kota. Teu ngerjakeun mesti teu naik. Ieu meureunnya sok disebutkeun ku si teteh kota-kota teh. Kota modem. Nah, di mana itu ngasupkeun? Tah, asup ini. Budak geus ngejakeun tugas itu urang teh. Tah gitu jang bener. Sip. Sugan teh can ngejakeun tugas lain ulin we pagawean teh jeung menta duit sok sing bener. Kerjakan ini Pak. Sok ngejakeun sok. Pas di mana? Eta geus bobo, bapak mah geus tidur. Oh, sugan teh Pak. Ieu kopi ajang bapak. Nya keur bapak ditetes pangadamelkeun ieu mah. Kanggo bapak nu tercinta. Aduh, nuhun ujang kasep. Nya Pak. Naon gitu Pak? Nah iya Pak, kerujang mah. Pahit jang. Da eta mah kopi hideung ciga bapak. Cobaan iya tuh cobaan. Nanya. Manis juga wajah bapak ieu mah jang aduh. Iya tah ciga wajah bapak mah. Iya. Hayu pasar mamen lo eta tuh. Ah, mung bapak mah ah. Hayang keripik, bapak mah meuli keripik jig meuli keripik. Kang maserkeun? Heeh, ka warung. Mana tuh di atasna. Apa? Lihat sini. Sakumahan sih? Ah, sakit keripik we sabungkus. Siap. Halangan. Meuli naon di bawah deui. Iya Pak ya, kerupuk teh. Naon meuli kerupuk? Ari geus naon Pak? Meuli keripik. Da
deui po tadi teh ditajau lah. Lain balik deui tadi teh atuh lain janji wae main beuli ngalah duit teh hese. Udah capek atuh Pak jauh atuh dah. Atuh capek dah moal tepikeun ka di dieu tepi ka Surabaya atuh. Sok solo goto main mah budak-budak anger kumaha. Lapar mah opi Pak tuh Pak. Lain opi teh sopan ka kolot kitu teh. Capek atuh Pak. Tukerkeun deui ah. Teu nyaho jadi kiripik jiga tukerkeun. Aturan tukerkeun. Sok panggiwal kameli kiripik jadi kurupu. Pengebedak keneh maneh teh kudu diajar balik hirup teh. Solo goto wae atuh kelakuan teh. Tah Mang Obleng kaya. Assalamualaikum Mang Obleng. Kumsalam bos. Aduh si bos. Ayo naon bos mira reuas amung ka bumi Mang Obleng. Priogi Mang Obleng. Priogi naon? Ah hayang ngobrol we Mang Obleng. Tadi atuh calikeun di dieu calik-calik sok ka dieu. Siap Obleng gaya kieu boga laptop kamera. Eta panti budak anu kuliah nu di Bandung hiji ngan mah dikeripaki ku si bungsu. Oh jang naon. Sakola panengan sakola online teh ya, libur sakola teh. Aya naon bos ka dieu nya asara reuas happy bisnisseun. Mang Obleng anggar keneh gawe ngasol. Nya ngasol atuh naon deui atuh mengobleng barang damel. Isi we rek gawe sampingan aya nu hiji parkiran, nu hiji deui jadi satpam. Oh ayu siap kok mau jadi sapam jadi parkiran mah ayu ngan ulah make syarat-syarat tutup pararugu teu boga mengobleng menyang ijazah nu karitu mah. Cuman lamun enak parkiran naon, lamun sapam nungguan naon, da mengobleng kudu jelasnya hampura bosnya. Mengobleng tetelepeknya loba ngomong. Markiran mah iya markiran sireum. Mun satpam nungguan kuburan. Asli ya teh. Asli. Bos ulah ngalonyeng ulah mentang-mentang didinya beunghar ka jelema leutik teh ngalonyeng wae. Ngobleng asli. Aing mending kana jadi tukang ngasol daripada kulik itu teh mah. Jauh-jauh ka dieu, hanas kurang ditarima di imah. Sok bos, tah, haleut teh tah bubuk ranginang we lah, yang kacaya lah yang ngompol di bos ah. Aduh, Mang Obleng jadi ngambak euy. Balik ah. Mang Obleng, mangga. Oh, Mang Obleng. Sapi ge teh. Obleng buka tahunan euy kitu ngaranna teh. Keka euy. Mang. Mang Obleng. Jangan teh. Nah, jadi maneh euy, tadi mah lain maneh, tadi mah obos. Obos jadi amuradul kieu. Bos ae maneh. Alah, eta wajib. Aing mah asa rakus-rakus teuing eta wajib tadi teh loba ieu teh eueuh. Aing mah di dahar jeung cangkang-cangkangna. Emang orang gelok, orang ka dieu wajib-wajib aing tuh wajib kus lieur. Geus moal ningali juri katingali sok wajib eta kusaha. Tadi teh loba sih ulah kamalinaan atuh main bawa wae. Lieur orang datang ka dieu nyalakeun ka urang. Tuh ngopi oge nyakuan ge hantu. Fitnah gitu, orang bukan datang ka dieu urang ka dina ge panglu. Emang tadi aya saha ka dieu nyalakeun ka urang. Tadi mah aya bos urang ka dieu nawaran gawe da asa teu mungkin. Dunungan loba duit kitu tepikeun ka wajib dibawa. Urang teu mungkin geus moal bebengetan di mah katingali. Wajib wae mi. Fitnah teh lebih kejam daripada memperkosa. Bohong. Terus mah teh enak teh. Aya naon ka dieu teh? Wah, dari katalan ku dulur si Abeng. Kemana? Ka Mang Obleng heun di Cilepang nitip sahur. Irak bisa iranya sena pangasolkeun sepatu cenah barena rek. Gawe sepatu jeung gawe. Engke lah paling sore nungguan budak. Can balik-balik di titah meuli. Kiripik. Ieu jam sabaraha ieu teh? Ngaco jam nage eta masih mau bagaya we make jam teh ente hurung eta mah pelaku eta cicing ning. Ih hurung aing Mang Obleng. Ya, aya eta jam naha muter wae sok urang nanyakeun ka didinya. Udah mun kudu muter. Lain, neangan angka 13 eueuh. Cik eta jam sabaraha saluakeun nyin urang. Jam 3:07 menit. Nah, eta amana jam naon? Jam gaib ieu mah. Jika didinya jol aya we di dieu teu pugu-pugu datang teh sarua jam itu jeung didinya sarua jaga gaib.
api wae. Wae ngaku Tuh, wae aing itu bawa. nyokot tuh, aing itu Iya, nyokot atuh, tuh. Wah, wanita didinya irung segede segede sumur, segede sumur, segede sumur.